Heh Din, sia kunaon? Aing muriang des. Muriang? Muriang naon sia? Curah aing lieur. Awak aing panas. Tuh, coba kayak tarang aing sia. Embung aing lah, embung nyekelan, bisi tepa penyakitna. Aduh moal des. Des tolongan aing. Tolongan naon? Urusan aing kan saya nyaho. Aing ngadu geus kebal hunung urusan. Atuh gerak kawin mangkana supaya nu ngurusan. Hai des kawin urang lah. Ayeuna kana ge aing siap. Embung amat, ulah kawin jeung aing. Terus aing kawin jeung saha ge des? Kawin jeung lauk. Jeung lauk. Hooh, jasana ge koslok gabus. Tah sia. Pira agus lagi aing tampan rupawana deh sih. Bisa dua genyelok gabus. Sungguh terlalu. Bagus lah, pemacek sia be. Des, lu kemana is? Sama ku karunya anak aing. Padahal aing butuh perhatian sia des. Sugan be, cager. Kok mau bari dilus-elus bajeng di parende. Kelar merenan. Mang Didin kunaon, Mang? Nyahonya. Maedan, ditanya bener-bener malah kos kitu, hayang kalem. Aduh sia, kaji lu berdua yang dirisan. Pakai nanya kunaon, kergering aing lah. Oh, Mang Didin muriang. Ngomong dong si tadi. Oh, awak aing panas, coba kayak gusia. Ai. Oh, ja panas jasa ieu mah. Panasna sarua jeung belum dangder nu karak-asak. Atuh nyebut belum nangderna, ulah kada beungeut aing ge benjos ya mah ih. Kasinggung tah. Maedan. Tapi Mang Didin nyampe moal ieu nya, jeung kalobaran. Maksudnya naon benjo? Umur Mang Didin bisa teu nyampe kalobaran. Eta sia, gua mau seret ya mah aing ngomong. Amit-amit cabang bayi benjo, semelin doakeun aing supaya tereh cager. Malah kos gitu ban sia mah ngomongna. Oke. Semoga Mang Didin cepet cager ya Allah. Amin. Gitu kek. Cilok benar sia mah. Honggo jo, kebenaran sia, aing pengen belikeun obat liurnya. Ka apotek tah? Aduh lah, ke apotik. Pira aku ke warung Jablay benjo. Ih, biasa be ngomongna ku emosian bae Herman benjo mah. Ongos kadi ge mana duitna? Tapi benjo upahnya. Ih, kudu be sih beli upahan. Geus tah jeung meuli obat. Sesana jeung sia geus kajeun. Oke, Mang. Ulak-ulak beul sih nya. Oh. Aduh. Gawawan. Bek. Terus jam berapa kori bek kira-kira? Paling ge karak jam 2, Met. Aduh, kebelah kene amat bek. Beteng angin stok awal lapar jasa bek. Sabar, Met. Cema puasana kos budak leutik. Ih, lapar be, jeung lapar. Atuh kumaha ge bek, aya bener lapar mah. Emang sia keur sahur teh dahar gitu? Dahar lah, 2 piring yang dahar mah. Eta sia 2 piring. Pantes bae awak kos bagong. Iya, ngelunjak sia. Bejo, lu kemana sia? Benjo ndek meuli obat heula ka Memet jeung si Botuna, soalna si Botuna keur meriang. Si Butuna muriang, Jo. Oh, awak si Botuna panas jasa ka Memet. Waduh, Dak, aing boga ide, Dak. ide naon sih Subek? Kieu, Met, daripada orang kersel, mending orang antar Mang Didin Bayu berobat jalan ke rumah sakit Cipto anu di Tanah Abang teh, bari buburitan be, kumaha? Benjo sih yes. Ngabuburit sabari naik kereta, ho ka Subek. Oh, bener, Jo. Mantak resep ya. Oke, boleh. Ide ka Subek luar biasa ieu. Sia kumaha, Met? Gaskeun. Daripada orang kersel ho. Oh, bener. Jo, ieu Mang Didin dibelikeun obat heula ulah ieu. Ulah, geus mendingan urang langsung siap-siap sarain heulan. Oh, gitu lah. Oke. Mon, keur naon sih di dieu? Tumben sorangan bae. Keresel bete, di imah bete ja. Ho sih. Mon, ai karesel mah mending urang ulin yuk. Ulin teh. Hooh, ngabuburit ka mana kek neangan anu rame. Boleh sih. Hayu ge, si aya motor udi mah. Nyaho teh, nyaho ayat nyaho. Sugan be ayalah. Honggeus,
Aing ge lamun aya motor dulur aing mah kayak diinjem bisi si motor mah. Oke, sip. Mandi heula aing ho. Dandan segala sugan be di jalan aya brondong herang nu ngelirik aing mon. Ulah genit ka laki teh bisi makruh puasana. Oh, tenang. Geus hayu ge urang balik heula. Hai ge teh. Hayu. Warangel sih ya. Biasa, Met. Dandan heula, pendek naik kereta, mantok loba awewe gelis. Urangna kudu ganteng, Met. Banget sih sama bek percuma di dadan kumaha ge renyak bae bek pol ganteng. Sedang lah, Jo, sakimanya. Lumayan sih. Kosti tinggi. Tas ya, kosti tinggi cenah. Ai kosti tinggi mah suku aing loba meureun benjo aya 1000. Paling bisa sih Jo, aing sledeki subek. Loba bahan pugu ngadek ka subek mah. Ganang saya benjo. Jus eta neuk naon, mau botol cai segala. Ujung jaga-jaga lah di kereta bisi urang ka magriban naon. Oh bener Jo, pinter sih Jo. Iyalah, benjo tidak seon ka subek dong. Heul. Bau benjo, sungut cia. Bau. Uji gong sungut cia. Orang lagi berpuasa ka subek, ieu ngaranna wangi surga ka subek. Napas jelema nu puasa mah emangna sungut ka subek, bau hitut meong. Ih, teu nyambung. Kos kumaha meureun ditut meong. Kos ka subek. Gas. Ayo urang ke Mang Didin. Karunya Mang Didin ke Muriang. Bising kapilaan dijemput ku malaikat penyambut nyawa. Masya Allah, kamana nyer obat lagi tu benjo, gua kebal-kebal teuin. Emang lagi salah jalan mah, aing nita si benjo mah. Semua betul nita naon ge. Mang Didin Muriang oh. Oh, Met. Oh, bener, Met. Panas sarangna ge. Waduh. Jo, saya dititah beli obat gua angel. Saya geus beli obat nancan. Aing geus teu kawa we haja lagi nemu obat. Can Mang. Allah Karim. Aing sakunahan ge can beli obatna. Diam, kakek tua. Ih, ngalunjak sia. Kieu, Mang. Kami aya rencana endek mawa Mang Didin berobat jalan ke rumah sakit Cipto di Tanah Abang. Dek nahan subek. Aing geri kos kieu doang ge sampai dibawa ke rumah sakit Cipto. Kajen, Mang. Hitung-hitung kami hayang ngebuburit, be. Oh Mang, benjo hayang ngebuburit, sabarin naik kereta. Ya Allah ya Karim. Waya banget sih Sarya mah. Gas, Mang Didin mah tenang be. Tenang. Sarya mah aing gering kieu malah jadi kesempatan sih. Emang Sarya boga duit mau aing ke rumah sakit ah? Atuh gratis meureun, jeung Mang Didin boga BPKB kan? BPJS nun benjo. Oh eta, boga kan Mang? Aduh boga sih aing BPJS mah. Nah, atuh geus eta aman aya boga eta mah. Aju Sarya baroga ongkosna untuk mau aing ke rumah sakit. Atuh gratis lah. Kami ditanggung ku Mang Didin, jak kami nganter Mang Didin meureun. Aduh, aing mah udah jadi ribet kieu sih urusana. Gas, ulah lilieur. Saya udah mending kurang si butuna bawa gotong-gotong. Ayo. Sampai ketemu masih Memet. Gas, cicing be Mang. Aing datang beteng awal. Masih aing. Jo, asup Jo. Asup Jo. Woi Memet teu dikumahakeun aing. Asupkeun eta suhu sa. Mang, sudah panjang Mang. Sirahna. Karena, kita dah. Benjo, aing kumaha sih? Woi dikumahakeun aing. Aing. Woi. Bismillahirrahmanirrahim. Jo, tengah Jo. Tapal tengah. Woi dah buka kamar aja kieu. Aduh, parah Sarya mah. Kok teh Desi ge bawa motor galas sih? Oh, ja aing bisi sia motor doang juga aing nginjem motor dulur aing. Di kumaha ge ieu motor mona teh heula meureun nya? Geus ka aja ulah urang ulina sama motor sorangan bae. Sugan be di jalan manggih bujang herang dipaekeun bae ku aing mah mon. Hayulah urang ka ditu. Ayo ge, kok cabe-cabean laju nah mang ngabuburit sama motor hewang mah. Cabe-cabean mah sama motor tumpuk tilu mona karak mah cabe-cabean, urang mah lain lah. Oh sih, lebih ke tante-tante girang meureun nya. Kereta. Aduh, ngabuburit.
Aing teu kawaha ya. Naik kereta, naik kereta. Dak, si Bosman bawa ke mana? Ke rumah sakit Cipto teh. Emang para jasa din meriangna? Mang Didin muriang naon gitu, Mang? Aing cuma liur sirah mon. Ju awak aing panas. Oh, atuh kok sampai enak dibawa berobat jalan ke Cipto ku budak. Cuma edan budak mah aing dipaksa. Dak, Aisyah kumaha sih? Si Dini meriang sakit itu doang ge sampai enak dibawa ke Cipto segala. Kieu teh. Jadi kami sekalian hayang ngabuburit be teh. Betul lah Benjo? Betul dong Kak Subek. Kami hayang ngabuburit teh ka jauh, sabarin naik kereta resep. Astagfirullah, aya bae saria madak heran aing maja. Jelema keur gering kieu malah dimanfaatkeun. Nyaho, geus dak sariah yang ngabuburit mah jeung kami bae. Kami ge hendak ngabuburit soalna. Oh tah. Oh, aing semotor hewang, ieu motor ge. Oke mon, aing naik jeung siapa mon? Naon sih, oga amat aing. Macam-macam sih ya. Aing naik sama motor jeung teh Desi bae ge. Ih, bung amat aing. Geus kieu bae, ai sariah yang ilu mah sia bawa motor Simona tuh. Kayak Simona naik motor aing. Kumaha met? Haus ge, daripada orang capek mau si botuna, mendingan orang ilu bae jeung teh Desi jeung Simona. Ben juga setuju sih, mau aki-aki ieu mah ribet, capek. Des, aing ilu Des. Urang tumpuk tilu jeung Simona, aing nu keur gering di tengah. Idih, menang banyak dong sia ai kitu mah. Aduh ngaranna ge keur gering, Des. Yen gering kos kitu mah. Geus lah, tinggal gebes si botuna capek aing. Kumaha sih ya Memet? Woi, atuh menyain yang ditinggalkan. Garep dong. Woi, Dak. Woi, aja sih terjadi balikin obat nanya. Woi. Woi, Desi. Ada botuna. Aduh, aing gusaullah, sebenarnya kakak beta aing gua bina-bina. Aduh, aing. Dasar beger-gering. Ieu naon teh ku alimu. Aduh, dasar begereng aing jelema. Aduh. Parah barudak malah aing. Aduh, mendalieur sirah. Aduh.